Alhamdulillah urang mah poe Minggu masih keneh eksis ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul mun lain aya iman anu teger di jero hate moal daek ngadengekeun ayat suci timbul tina kaeksisan iman istiqomah kajen teuing di imah loba urusan ngaji kajen teuing deuk aya nu nagihkeun bae nu nagih mah antepkeun keuna ngadagoannya na malah ribut jeung pamajikan ge pamajikan ditinggalkeun ngaji heula pelampiasan nu jelas urang mah alhamdulillahirabbil ngadenge batur mah nu di puncak minggu teh nu di Lembang nu di Bali anu ka Amerika wih urang mah kulantaran teu boga duit alhamdulillahirabbil urang mun boga duit sarua buat teh mah sapira ieu mah sesa kabeh ge ruruntuk tapi teki itu duit batu kongkorong sebenarnya nama duit ambalaya di bank atuh cek saha eueuh duit jaloba di bank sanajan teu boga urang ieu urang ngalalakon dibawa ku dimensi dauhan Gusti Allah nyaritakeun tentang kejadian bapak jeung ibu moyang urang baheula nu kamari dicaritakeun tentang iblis ku biadabna iblis ku bangkawarana iblis teu nurut ka Gusti Allah di tengah hormat sujud ke Kangjeng Nabi Adam tetap janama embung lantaran aya gede hulu takabur asa aing mulia asa aing agung maknya mulia jeung nu agung kudu sujud kana sahandapeun aing keheula aing mah maka cak Allah teu layak surga dicicingan ku jelema anu sombong jeung takabur turun sia iblis turunlah iblis ka dunia jadi kuari di sorga geus eueuh sakadang iblis nu aya sorangan Kangjeng Nabi Adam alaihis masya Allah ente bisa ngabayangkeun Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga sorangan ya Allah ya Rabbi numantak lamas kana jannata masyafiha mustauhisan barang Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga cicing nyana lempang ka kalir ka kidul ka wetan ka kulon ngarasa teu betah di sorga teu betah cek Gusti Allah adang kunaon maneh atuh ngarasa teu betah Gusti usah tahu batur ngobrol eta yeuh sakitu paharana buatan aing ciptaan aing tuh kendaraan sia hayang naon bae hiji berandeuk naik naon bae eta bubuhan sakadaek sia deuk kumaha bae ge tetap Gusti eueuh batur ngobrol hesek abdi teu betah Gusti tetep bae teu betah oh teu betah teu betah kenya ho aya bae sarelah Kangjeng Nabi Adam falamma nama barang Kangjeng Nabi Adam sare khuliqat min dal'ihil qusra min syaqihil aisar cokot ku Gusti Allah tina iga
nu pendek paling handap belah kenca cepat ku Gusti Allah dijadikeunlah Siti Hawa citakeun ku Gusti Allah plek cicingnya di sisieuna ente ulah boga pikiran kos orang bojong Siti Hawa atau bangsa kos orang korelet gitu mualaya nu geulis di korelet ngaranna ge korelet kutru pengodokan sakurang korelet belum tahu aja dia nu jelas sebagai selayang yang tetap di korelet bagi bojong mah irung pengen pahil jeung kutil ayo masih Hawa mah popoharat Masya Allah begitu hudang kageng Nabi Adam gigi siknya barang bentak siapa sih ini kaget Nabi Adam berjuta bintang di langit satu yang bercahaya emangan hiji-hiji nyana doang Kanjeng Nabi Adam langsung dirawe Siti Hawa ge sarua ningali Kanjeng Nabi Adam ge bogo sarua pada dek ngarawe cek Gusti Allah stop oi ieu nanaonan aing kuari teu saha asal nu herang bae haju bae mending mulai ustad masih kena SMS-an bohong cak ustad teh emang aing lain jelema aing mangan syukur nembongkeun kanormalan aing nu sabenerna mah warata ustad masyaallah barang diselidik ustadna horenganan di partai PDI pantas nasionalis jiwana ngana Gusti Allah ulah waga ada mawa tetap maneh kudu melalui pertikahan heula Gusti kumaha atuh abdi tikahkeunana ku saha ku kaula nu agung sok tikahkeunlah Kanjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeunna Gusti Allah dengan mas kawin melalui mas kawin maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad Wariges kawi cek Kanjeng Nabi Adam Gusti betah kuari mah di sorga teh kabari mah abdi sakieu lupa klipuk loba itu ge tetep bae ketika abdi sare gugulitikan sorangan bae naon hartina atuh abdi sare jeung guguling tapi panai kieu mah Gusti disebut guguling ja emang lempeng disebut nyana eta adalah simbut atau memang sok nyimbutan abdi ngan beda naik simbut biasa mah tilok nangkep ieu mah nangkep ulah ngomong ke Gusti Allah geus aing nyiptakeun sia geus sesenangan betah dam betah Hawa betah sangat betah sok wa qala Gusti Allah ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah hei Adam geura rumah tangga anta anjeun wa zawjuka jeung pamajikan anjeun nyaeta Siti Hawa jannah tadi surga sok maneh geura imah tangga surga nu sakieu legana nu moal kanyahoan tungtungna ku maneh jang maneh duaan oh masyaallah aing ngadenge kitu mah pohara jasa kasenangan di surga aing ngadenge si Mas Tono anu kontrakanna can kabayar sempit luar biasa tapi anakan mah terus bae blon
boro-boro dikontrakan tuh di Ethiopia anu kurang dahar gerde hulu tetep orok loba berarti kan terus ya. Teka halangan ku kurang sangu wayah ngarayap bae. Sok ada maneh gerai mah tangga jeung pamajikan maneh di sorga sakahayang maneh fakula min haitsu syitu masok maneh duaan besindek dalalahar min haitsu syitu mah dina tempat nu dipake kahayang ku anjeun dek gadahar naon bae bubuahan inuman jeung sajabana dipersilakeun cuman hiji Adam Hawa wala taqrab hadhihi syajarata imayya ulah diopen nu imayya tangkal gandrung nu ieu mah ulah di deketan yakni ulah di dahar lamun maneh ngadahar tangkal nu ieu fatakuna minaz zalimin anjeun termasuk jelema anu zalim ieu we hiji tangkal ieu mah ulah dikukubahakeun sajabat ieu suul kadek maneh min haitsu syitu mah mangga Gusti lah sapiragaan rumah jaloba nu sejen di Gusti setan nyaun lantaran cek setan teh beus surga teh urut aing ku ari aing aya di dunia hayang dahar aing kudu pepelakan heula hayang minum aing kudu nimbal heula aya nu teu kudu nimba cai di laut asin sial cek setan di sorga aing baheula hayang kopi tinggal hayang susu tinggal geus geunaheun jasa kuari kasenangan aing nu baheula di sorga teh dinikmati ku Adam jeung Hawa ulah sambat ka niaya si Adam awas si Adam bae urut aing eta lumantakan jeung Nabi Adam sesenangan di sorga jeung Siti Hawa dilongo ku iblis teu bisa asup ka sorga ngan sakadar datang ka lawangna doang geus kangjeng Nabi Adam di jero sorga iblis mah di luareun sorga digerokeun ku iblis Adam ka dieu hayang aing sia terurut pan kamari ge kagus lain gitu urusan nurut jeung teu nurut urusan anak urusan aing tetapi kan urusan babaturan mah terus jago atuh setan ngaranna urusan masing-masing tah mah mana diciptakeun ku Gusti Allah kemudian ku ari aya pamajikan maneh eta mah geus hak maneh da aing ngomong ngaganggu aing ku ari diturunkeun ka dunia ku aing geus di dunia teh jore Adam dunia teh horengan gunung sing ngarentul aya nu batu aya nu seuneu aya nu tatangkalan laut sing ambalaya jeung sajabana sia ulah sampe kudu diturunkeun ka dunia mah aing mah ngabejaan bae ka sia tah ieu lah hak babaturan di dieu saling menasehati artis kos kiai partai Allah amis kadang-kadang amis ay gitu aya nang makana ulah sok sombong Adam aing geus kadalon disebut sombong ku Gusti Allah tapi kan aing mah tetep ai babaturan mah babaturan bae mana Hawa aya di ditu di istana ieu kaluar sateung ka dieu urang sharing insyaallah cokot Hawa cek ke Kang Jani kadi aya aya setan ente jana mah jelebana mah bager ieu kepribadianna mah bagus adapun nyana teu daek sujud ka kaula eta mah urusan nyana tapi aya jelebana mah kan nyana mah leuwih pengalaman sebab nyana makan leuwih ti heula di sorgana ge besi urang deuk nanya naon seluk-beluk tentang sorga ya kanyana otomatis sebabnya nyana dulu leuwih ti heula geus urang ulah aya naon lah urusan nyana diturunkeun ka dunia urusan urang di sorga adapun babaturan mah jauh masalah iya oge sih cek Siti Hawa habis kumaha kakak bae sih eta dia ngobrol
iblis di luar pagar sorga, Kangjeng Nabi Adam di sorga. Ngobrol nu sakitu luar biasa, nak dahsyat hebatnya sahangat anu pohara antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam seakan-akan eueus sekat, padahal mah disekat ku lawang. Cek sakaol mah lain kitu, lantaran iblis ieu ke luka Adam aya asud mah nya nyana di sorga aing kudu diturunkeun ka dunia, tetep aing teh kudu bisa nurunkeun Adam ka dunia kajen kumaha ge ngan kulantaran Kangjeng Nabi Adam di sorga, iblis di dunia hese deuk ngobrol. Maka ieu iblis neangan orai begitu kapanggih orai koros, iblis minta ka orai koros aing ndek nyanding ka sia aju aing bawa ka sorga lantaran aing mah geus lain penghuni sorga. Cak orai teh aing mah embung atuh aing kudu kur ka sorga mama sia mah awas ya diadab sia aing teu jawab aing. Wah atuh iblis teh kajawaran aya di nyana, kakiaian aya di nyana, kawalian aya di nyana. Mejeuna iblis. Iblis mah ngobrol jeung pedagang kos pedagang, ngobrol jeung politikus kos ahli politik, ngobrol jeung kiai dalil ngeberbet bae. Meme ditanya dalil geus ngadalil bae eta iblis tu kos kitu. Bisi di lembur urang aya nu kos kitu eta ge sarua anak buah iblis. Atuh teunaon da korai da gitu masuk nya ka orai asup ka sorga. Ngobrol lah di jero ari iblis jadi orai, Kangjeng Nabi Adam mah biasa bebas. Nu mantak cenah teu menampakeun besi aya malaikat nu bakal ngusirnya. Nu jelas deuk di jero surga atau di luar surga komunikasi nyambung antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam alaihis. Cek iblis teh Adam sia jeung pamajikan ulah sok sambarangan duhar dahar unam inum jeung cukal cekel lamun memang eta henteu diperbolehkeun ku Gusti ulah, tapi lamun ku Gusti dimeunangkeun atuh silakan. Ieu mah deuk nanya bae aya henteu nu dilarang. Sakitu doang ieu mah deuk pertanyaan teh. Aya ulah masalah beusi aya. Naon eta nu dilarang? Sebab keur aing di surga mah eueuh larangan. Nah ieu kuari aya apa henteu? Aya kuari mah. Naon? Cek Gusti kamari bebeja kieu fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Tah eta nu bae ditanyakeun. Kabeneran. Mana tangkalna? Tah ieu. Dan ada. Geus kieu bae heulanan. Poe ieu mah moal langsung aing ngomongna heulanan. Ieu mah sia mah geura tentrem bae di surga aing dibalikeun ka dunia aing mah. Kayak gue aing dipikir-pikirin lah tetangkal eta teh urut aing sebenarnya. Ih, Kangjeng Nabi ada mulai jangan penasaran coba ku ari engke wae ulanan gampang. Urang ulah sakali ke SMS deui lah. Ya Allah. Hebat jasa teu sakaligus eta iblis teu kagoda. Turunnya da ka dunia. Nyana cicing neangan tangkal kayu caringin gede. Ujung-ujungnya yang di hadapan takal cari inilah pohon golkar siapa iblis Delilah iblis teh naik deui kalur ngan tetep teu meunang nya masuk ka surga maendahan Kangjeng Nabi Adam na ku ari kadeukeut lawang di dinya disekat ku lawang. Ngobrol lah iblis di luaran surga jeung Kangjeng Nabi Adam. Cek Kangjeng Nabi Adam naon karena nu kamari deuk didongengkeun teh kieu cek iblis teh Adam.
dosa bener nama sorga tepan urut aing mages nyaho jasa di sorga dipersilahkan ku Gusti Allah lamun Gusti Allah nyarita ka ajan uskun anta wa zawjuka jannata pantes adab haju cek Gusti Allah fakula min haitsu situ ma pantes jasa wala taqrabu hadhihi syajarah ngan eta tangkal kayu nu dilarang ku Gusti Allah kula aing ieu deuk bebeja ka ajan nu sabener-bener nak mun sia daek amun teu daek mah aing moal kira-kira mana yang penjelasan kok yang dijelaskan kira-kira teh hayang moal aing mah bos aing moal ngaganggu ka jelema nu keur di surga moal teh aya bae keren di surga anu di dunia ngan lamun hayang penjelasan endeuh dijelas ya kita tahu coba penjelasan iya ayeuna sabenerna mah ieu tangkal teh lain nu dibicarakeun secara zahir Gusti Allah nyarita wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin eusina mah kieu maksudna ieu tangkal kayu ya ne gandrung ulah sote besi maneh jadi kebal di sorgana wates wangenna jeung beusi maneh ieu teh mun ngadahar ieu setarap jeung malaikat pan aing nyaho sapil kasimpulan apa ieu tangkal ieu gandum mun ku maneh didahar engke maneh setarap jeung malaikat kumaha malaikat bapa nyaho kanu di luhur nyaho kanu di handap nyaho kanu di sekitarna eta malaikat ngaranna tah mun maneh ngadahar ieu bakal okos malaikat nyaho kana sagala rupa nomor kahiji nomor kaduana mun ieu didahar maneh langgeng di sorgana tah nu mantak ku Gusti Allah dilarang hiji besi setarap jeung malaikat ka nyaho nomor kadua besi langgeng eta pikir-pikir bae jadi ya Allah ya Rabbi ieu mun awewe mah langsung bertekuk lutut di hadapan laki-laki geus bae pokona mah ieu mah deuk naon bae ge kumaha kakak bae pokona mah diserahkeun sagala-galana termasuk senjata ampuh ieu geus geunaheun geus tahu pikir-pikir bae iblis nu bener sih aduh ya debantek fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuyanhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin waswasa maka ngagoda anu pohara bisik-bisikan iblis ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa membisikan pikiran-pikiran jahatna anu henteu katembong seperti jahat digoda anu sakitu limitna ku bahasa anu lemah lembut waswasa setanul lahum ngagoda ngasupkeun omongan-omongan pikiran-pikiran jahat lahum ka Kangjeng Nabi Adam jeung Hawa anu maksudna maliub dia lauma mauri adek dihinakeun ku iblis teh supaya iblis teh bisa galahirkeun naon anu jadi tutup-tutup ka Kangjeng Nabi Adam kemegahan kemuliaan di luhurna make mahkota anu seperti raja pakaianana anu sakitu hese tandinganana lantaran hasud anu kacida iblis teh ulah sambatkan dia aya cak iblis pokona aing kajen kumaha bae ge bakal ngagoda ka padehanana supaya coplok ieu kamuliaan jeung kemegahan kemewahan anu dibikeun ka Adam coba wa qala cak iblis ngomong ka Kangjeng Nabi Adam Hawa mana aku nyegah ka anjeun duaan rabbuhuma pangeran anadhi syajarati tina ieu tangkal gandrum ila antakuna kecuali kaayaan anjeun tengke bisa malakaini setarap jeung dua malaikat hartina malaikat maloba kanyahona
Kege anjeun lamun eta di dahar bakal nganyahokeun segala rupa nu aya di lauhil mahfuz bakal nyaho aya di dunia bakal kanyahoan nu sagedengeun pokona mah ieu sorga teh bakal kanyahoan persis pas aya CCTV na bae kitu. Weh poharat iblis geus nyahoan ka CCTV leuwih teh eta mah kan ieu bae sakadar jaritakeun depan urut aing sorga ieu kataran nu mantak dilarang teh bisi kitu nu sabenerna mah kahiji au takuna minal khalidin atawa anjeun mun ngadahar eta teh engke bakal teu paeh-paeh terus bae di sorga mantap jasa. Mainnya cuk Kangjeng Nabi Adam yang kita bisa kos itu sih apaan cek Gusti Allah ge wala taqrabah hadhihi syajarah bahasa Gusti jeung bahasa urang lain deui kudu diterjemahkeun Adam sing pinter sing ada ieu mah aing mah beusi sia kos aing kudu ka dunia mantak aing ka maneh ngomong kitu ge supaya maneh tetep di sorga ulah sok aju ka babawa ieu mah mainnya jaat cek Gusti Allah wala taqrabah hadhihi syajarah bahasa pangeran nu hese bahasa pangeran teh kurang kudu limit dihartikeunana beus lain lalagaan saeutik bae urang bisa salah tah eta teh pihartieuna mah kos kitu nu sabenerna mah ku Gusti Allah dilarang wala taqrabah hadhihi syajarah ulah sok didahar ge ieu mah ieu eta teh lantaran ngabogaan hikmah anu luar biasa cok geradahar sakedeung saeutik bae didahar ujianna blay bakal nyaho naon wae di sorga naon wae di langit naon wae di bumi poe bakal kadeu percis kos malaikat bae pokona mah nyaho ka ditu bakal bisa hiburan kos malaikat isa tangkal kayu lu batak ku Gusti Allah diomat-omat ge beusi tambah kapinteran cupang jeung Nabi Adam wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin kulantaran didesek ku Kangjeng Nabi Adam maknya akhirna timbul supaya ngayakinkeun ka Kangjeng Nabi Adam timbul bahasa anu nomor hijina iblis sumpah di hareupeun Kangjeng Nabi Adam wa qasamahuma dab adik sasalama wallahi billahi tallahi demi Allah aing ngomong kos kitu sote aing ku sebab karunya ka anjeun ulah datang ka diantepkeun di sorga teh eta bahasa larangan nu asli mah eta sabenerna mah ngamangyakeun yang beusi maneh engke loba kanyaho teh beusi takabur geus nyaho maneh mah sifat takabur geus nyaho maneh mah istimewa ja malaikat ge ngahormat ka maneh sakitu ge malaikat loba kanyahona dina ngahormat ka anjeun kok mun anjeun setarap jeung malaikat ai utamana mah tetep utamaan anjeun ya maneh mah nabi ngan kanyaho mah pan tetep lobaan malaikat mun anjeun ngadahar eta wallahi demi Allah maneh bakal leuwih istimewa tibatan malaikat deuh moal paeh-paeh eta mah atuh lamun percaya bae mangga lamun teu percaya atuh saboro inni lakum laminan nasihin tugas ka ulama ngan sakadar nganasehatan ka anjeun masyaallah aduh ngeunaheun kana jajantung asana tiis jasa jajantung tiis ya Allah geus lah sakitu bae cek iblis teh kula mande ka dunia deui bae tah tinggal dipikirkeun bae kurang kumaha nu jadi prank nganasehatan batur momoal aya nu nganasehatan moral kitu mah rahasia tah mah sabenerna ngan lah atuh ai kudu dibikeun mah bikeun rahasia tinggal rahasia geus nah ieu mah pileulean bener ya iblis moal sumpah ka ulama ke wallahi billahi tallahi lamun lain rahasia moal kudu make sumpah masya kumaha atuh Kangjeng Nabi Adam teh langsung juan yang Siti Hawa gadeuketan kana eta tangkal kayu dicekel-cekel ku Kangjeng Nabi Adam buang beureun heuh sakumaha cek iblis
ieu tangkal gandum temun kurang di dahar urang tambah ilmunya ho kana segala rupa jeung meureun urang teh jadi langgeng moal dipaehan ku Gusti Allah hawa istriku tercantik istriku yang setia yuk urang dahar yuk atuh kumaha kakak bae jaasana ku jelas jasa eta iblis kana sehatan ka urang make sumpah segala meureun manan kitu ge dedeum jeung nyaheun ka urang teh urang dahar bae atuh hayu yuk didaharlah ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa kumaha barang didahar fadallahuma bigururin falamma zaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wattafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah maka ku gara-gara iblis kana sehatan make sumpah nu sakitu hebatna atuh iblis garana ge orenganan iblis mah tetep bae nya nama pinuh ku tipuan dengan tipuan iblis Adam kita turun di sorga gara-gara nama bigururin tipuan iblis padahal lauma maka nurunkeunlah iblis ke Adam jeung Hawa tina tempat nu sakitu mulyana sorga bigurun ku tipuan iblis anu nipuna teu kira-kira siga anu padahal manipu limit bahasana bangun seserahan teh temari daek bae manggari henteu mah atuh nyanggakeun sadaya-daya cak iblis ngan ari kaula mah tugasna ngan sakadar nganasehatan demi Allah billah tallah mangga tamah nah kulantaran didahar ku Kangjeng Nabi Adam falamma zaqal syajarata barang didahar ku Kangjeng Nabi Adam saketika ekna kena buadat lahuma sawatuhuma mahkota halali berpakaian-pakaian ararindit kabeh ucutan sataranjang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teu daekeun baju nempel di awakna di udah geus teu bisa make mana bae geus teu bisa bae sataranjang bae Adam jeung Siti Hawa teh Kangjeng Nabi Adam masya Allah idinya tembong dubur jeung kubulna atuh Kangjeng Nabi Adam teh kulantaran ngarasai isin jeung sieun ka Gusti Allah taufiqa yakhsifan idinya nyokotan dangdaunan waya di sorga min waraqil jannati dadaunan dangdaunan teh dipake ampok-ampok ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh ngan sakadar ampok-ampok doang dipake ka awak mah teu bisa dicokot daun pakai ampok-ampok nutupan kubul jeung dubur kitu kene Siti Hawa sataranjang di sorga teh masya Allah karim kemuliaan jeung keagungan kemegahan anu dibikeun ku Gusti Allah dengan sendirina copok kabeh teu bisa dipake wa nadahuma rabbuhuma lam manhakuma tilkuma syajarah Allah ngagerok ka Kangjeng Nabi Adam nada huma rabbuhuma Adam Hawa alaman hakuma antil kuma syajarah lain taing nyaram ka siapa saram ku aing dicegah eta masih ada wala taqrabah hadhihi syajarah mun kumaha di dahar teh tanpa takula mina zalimin teu gade kare Adam Hawa dicakak di jalan Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di sorga dicerekan wa aqul lakuma maka geus ngomong ka sia Adam jeung Hawa kare inna syaitana lakuma atuwwum mubin pan setan teh musuh jaga koba ke kagoda keneh bae sarekan Kangjeng Nabi Adam cerik jeung Siti Hawa geus teu bisa kumaha lantaran atuh memang geus kieu meureunanan maksiat ka Gusti Allah teh nurut kana omongan-omonganana. Jadinya Kangjeng Nabi Adam berat didinya sujud. Ulah sujud. Lain sama sujud di dia mah. Pengabdian siada akan tiel Adam. Hawa. Kulon sia teh nurut ka aing.
dinya Kangjeng Nabi Adam ngadua qala rabbana wallahu a'lam san rugi rame-rame bakal kumaha engke diturunkeun ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa wah ujianana batalkeun ngabesan Rahmanirrahim qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ucap sama Imam Qurtubi moga ngarahmatan hu Imam Qurtubi safallah wa mithlu ma fu'ila bi Ubaidillah lan utayum pamane barangkang dan pigawa makalawan ki Ubaidillah bin Ziyad kadzalika iku kaya mangkono ma fu'ila dan pigawa ma ibasibni artat kalawan ki basri kang betang ki artat al-amiriya alladhi hataka al-islam kang ngarusak ya bisunni islam wasapagalan numpahkan ya bisu adam al-harama ingeti kang harama qatalalan ngabunuh ya bisu ahli bait rasulillah ing ahli bait kangjeng rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yari lahu lan orang ngaraksa lahu kada bisu afazimamu pirang-pirang tanggungan Wadzabahalan ngabunuh ya bisayyidina Abdillah ing anak rarane Ubaidillah ibn al-Abbas bin Abdul Muttalib wa umalan layu tai karane ibni Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Muttalib saghirani ko kang cilik karane bene yadai ummiha dalam antarane arep mboke karane ibni Ubaidillah iya muhanikang bubungahan ya kang lagi bubungahan ya karena ibni Ubaidillah wa huma lan utaya ibni Ubaidillah iku Qayyim Abdurrahman adzahala aku ummihi maka ilang apa akal mboke karena ibni Ubaidillah salat dan dadi ya ummu kalimat nundatiku kaya wong kang edan waruwiyalan riwayatkan warwa Ibnu Abi Syaibah talan ngariwayatkan sapa Ibnu Abi Syaibah fi musnadihi dalam kitab musnad Ibnu Abi Syaibah anna Muawiyah taing satuhne Muawiyah arsalaiku ngutus ya Muawiyah bisab naftat ingki bisur kang puta ingki artat pijai sinazimin dan tentara kang agung badat takimil hakamai ing dalam sausan nga hukuman hakim lara pasar maka lumaku ya bisulam kabeh yang dayas lan jayas binasam saking samata qadamul Madinah malah tumakaya bisulam jayas kabeh ing Madinah wa amilul Madinati lan utawi gubernur ang Madinah yaumaidin dalam hari kalaiki qadamu iku min jihati Ali bin Abi Thalib saking arah ki Ali kang butang ki Abi Thalib radhiyallahu anhu ganilah bin Safullah saking Ali wa Abu Ayyub al-Ansari utawi amilaiku ki Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu ganilah bin Safullah saking Abu Ayyub sahib Rasulullah kang ada sahabat Kangjeng Rasulullah para Abu Ayyub al-Ansari maka lumaku sapa Abu Ayyub al-Ansari wallahi qala nemu ya Abu Ayyub bi Ali kalam nada radhiyallahu anhu ganilar bin saking Ali wa dakhala bisulan manji sepagi bisal Madinah taing Madinah pasaida makamu gaya bisu mimbar ing mimbar Madinah wa qala lan wacap ya bisu aina syekh ikun diutawi syekh insun allazi ahitu kang wis jangjing akan insun ing syekhuna ing dalam kana pangbilan sikalon kamayani niki ya bisu Usman dapan ing Usman kang lapang kang putan ing apon radhiyallahu anhu gandilar bin sabal saking kana Usman dan apaan sumagala kali-kali ngucap ya bisu wallahi supaya insun demi Allah ya ahlal Madinah ya ahli Madinah la mau'ida ilayya Muawiyah laula ma'ani dalam menaranana uti barang kang ngajanggikan maring isun sapa Muawiyah matarat subul Madinah maka orang ninggal isun dalam Madinah muhtaliman ingkang parak balik illa qatal tu angin ngabunuh isun ing mutalan sebab mara ahlul Madinah kali marenta ya bisu ngali Madinah yubayu ingin tabarat ahli Madinah li Muawiyah takade Muawiyah arsala lan gutus ya bisu ila bani Salamah maring bani Salamah qala ngucap bisu malakum indi amanu
Orang na ikut tetap kada sila kabeng dan saningin sunutay keamanan wala sabi kolan orang nautis sabi ako hatat tu tahun hatat tatuni mana terka sila kabeng sun nakani sila kabeng sun bijabir bin Abdullah kalan Jabir kaum Abdullah bakubira bizalik maka den ceritakan bizalik kekalawan mangkono gola malakum min amanun sapa Jabir fadala makontala makalu makwe Jabir tatara kolam malam manjing Jabir alakum bisalamat mari salam zaujin nabi dari nabi kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngucap Jabir ya ummah mbok ingsun innahum yatlubuna satuhune ya guys kunyarupri ya guys kapan ubaya ingenta bayat ingsun sri Muawiyah ta kada Muawiyah faqala maka ngucap ya ummus salam lahu kada Jabir ara an tubai'a ya ingsun intabat sira wa illam tubai qataluka maka bakal matain ya jaz ka insira faqala maka ngucap Jabir hadhihi bi'at ad-dalalah wa taykila bi'atiku bi'at kan sasa thumma in Jabirun ata bisra kari-kari satuna Jabir ketika Jabir ing bisra wa baya ulan bi'at Jabir ing bisra Muawiyah tegar Muawiyah wa hariba bisra da durat lan ngaruntukeun sebagai besut ing pirang-pirang umat katsiratan kang bil Madinah ing Madinah sementara kali-kali lumaku kitu ya bisul ada malah takaya bisul Makkah teh Makkah biya Abu Musa lan ikut dalam Makkah ta Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kanilar penusu saking Abi Musa fa khapa Abu Musa makau di sapa Abu Musa lan singat sa Abu Musa itulah yang ingin tematain ya bisu ing Abu Musa hariba maka Abu Musa fakila zalik maka don cobakan apa zalika mongkon hariba dibisur kalau bisa bakala maka untuk bisur malkun ta liang tu malkun tu orang yang sun ikut daripada tematain sun ho ing Musa badan akhlak yang saya enta macat ya Musa alian ningali falam yatlubu bisul maka orang yuprihu ing jahu ing Musa sabab bisun pada zalika nabi mongkono hariba Suma kata Abu Musa kali nyuratan sa Musa ilal Yaman maring Yaman anak khailan mabuza ilaikum satuhune bala tentara kuda iku kang mabuza satun kalian usilaikum arisai kami Muawiyah saking Muawiyah lian zura darapun yantam madain ya khail ashab aliin wa amilihi ashab ali lan amil ali bil yaman yam faqabila nasumakan summa Abu Musa zalika ing mangkono zalika ing mangkono kacaba Abu Musa Sumamado bisun kali-kali lumaku sapa kali-kali lumaku sapa bisun lil Yaman wa kana amilun lana sapa wa kana amilu ali wa kana amilu ali lana sapa amil ali biha ing dalam Yaman iku Ubaidullah bin Abbas alam balago maka sama-sama tu maka ing Ubaidullah amr bisu apa perintah bisin perro maka lumaku iya Ubaidullah ilal ko kamaring ko pahaca maladaka iya Ubaidullah alian ngali Fastakhlafa lan nandaikan khalifah iya Ubaidullah alal Madinah tinggal di Madinah Abdullah ibn al-Madain al-Harizi fa'ata bisu maka tegasa bisu faqadalau maka matan ya bisu ing Abdullah wa kutila ma ibnu London pada sumertane Abdullah safanak Abdullah rajalan babalik bisu ila Syam maring Syam nyaritakeun tentang kelanjutan pembunuhan tentang Sayyidina Husain anu kamari ternyata pembunuhna dibalas langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa taala teureun di zaman Kangjeng Nabi Musa memeh Kangjeng Nabi Musa memeh Nabi terus tentang Suriah tentang Palestina tentang Mesir tentang Baghdad, tentang Iran, tentang Mekah, tentang Madinah. Memang etalah negara-negara tertua di dunia. Mantak kurang Suriah, guari perang ta'ani, Baghdad perang ta'ani, motif-motif perang semacam-macam tiba. Mantak guari makomo ieu mah hese urang nyaritakeun peperangan nu ayeuna mah. Lantaran Yahudi Nasrani, Yahudi, kuari keur bener-bener manehanana ngadu-ngadukeun Islam. Sehingga tafsiran-tafsiran tentang peperangan Persina macam-macam. Maka urang mah tetep bae, khususna urang ngadoa jang diri urang, jang keluarga urang, jang negara urang, supaya urang diberi keamanan ku Gusti Allah. Jeung urang doakeun dulur urang nu di Palestina, dulur urang nu di Irak, dulur urang nu di Suriah,
dulur urang nu di Mesir, nu di Turki, mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gila model nu terjadi terhadap Ubaidillah bin Ziyad, kadzalik itulah terjadilah terhadap Bishr bin Arta sebagai pembunuh al-amiri alladzi hatakal Islam nu ngarusak terhadap agama Islam, anu numpahkeun darah peperangan di luar sabilillah, yakni damal haram. Manehanana teu kira-kira ngabunuh ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Kangjeng Nabi Hasan Husain, berikut incu-incuna diboluh kau. Walam yar'a lahu jazama, jeung henteu ngaraksa kabanehanana pertanggungan daya kumahanyana bae. Bahkan nyana mencit ibnu Ubaidillah bin Abbas ibnu Abdul Muttalib gaduh putra ngaranna Sin Abbas, paman Kangjeng berarti manehanana teh. Kemudian boga anak ngaranna Ubaidillah, boga anak dua lalaki dua anak, masih budak kene buluh bae. Saghirani huma saghirani baina yaday dibunuhna di hareupeun indungna. Keur meujeuhna lulumpatan sesenangan jam rohani. Hiji ngaranna Ki Qayyum, dua Ki Abdurrahman. Atuh kulantaran dibunuh di hareupeun indungna, fadzahala aqlu ummihima, akal indungna hampir stres. Deuleu di hareupeun indungna langsung dibunuhna. Masyaallah man taqwasarat kal majnuna. Itulah kekejaman nu baheula. Mantap. Datang ka kuayat terus bae. Ya Allah, ya Rabb. Ibnu Abi Syaibah ngariwayatkeun dina musnadna sanyana Muawiyah ngutus ka Bishr bin Al-Tad melalui tentara anu luar biasa sabada keputusan dua hakim supaya berangkat. Di mana ieu? Di Suriah, Sam, Damaskus, ka mana? Ka Madinah. Berangkat. Saat eta nu jadi gubernur di Madinah diarah Ali bin Abi Thalib Abu Ayyub Al-Ansari sebagai sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serang ku anjeunna supaya diduduki ku anak buah Muawiyah. Maka Abu Ayyub berangkat manehanana meninggalkan Madinah manggihan ka Sidina Ali. Asuplah Sidina Ali kan aya di Kufah kalku eta. Kemudian manehanana lumpat ka ditu ka Kufah ka Sidina Ali, ditinggalkeunlah Madinah, asuplah Bishr ka Madinah, langsung naik mimbar lantaran gubernur geus teu aya. Nyana ngomong ayeuna sayyidi mana? Sayyidi alladzi ahidtuhu bil amsi nu kamari kukula geus kajangjikeun ulah ka mana maneh? Hah? Ulah ka mana? Hiji turun atau dibunuh? Ternyata geus eueuh. Nomor hiji, nomor kadua mana Utsman bin Affan? Tangan punya dek dibunuh deh baik. Masya Allah. Semoga cak bisu Allah ya ahlal Madinah. Laula ma'ida ilaiya Muawiyah. Namun Muawiyah telah janjikan ke orang mataraktu fil Madinah mu'taliman illa qataltu, moal ninggalkeun ka budak nu kakarat balik deukeut menghadapi balik kecuali kukula dibunuh kajian kuku bangke. Sahabat dibunuh. Pohara ieu kikiriman Muawiyah dahsyat jas. Suma amaru ahlal Madinah yubayyinu bayya. Nyana maksa ka ahli Madinah supaya ngebeat, supaya beat percaya bahwa Muawiyah lah sebagai pemimpin umat manusia di dunia, khususnya di belahan timur tengah umumna sadunia, supaya beat ka Muawiyah dipaksa. Wa arsala ila Bani Salamah, anjeunna ngutus ka Bani Salamah wa qala malakum indi amanun wala sabiq atatuni bi Jabir. Malaya keamanan yang moal aya kangenahan sehingga maneh ngadatangkeun heula ka Jabir. Jabir bin Abdullah ieu sebagai gangguanana. Coba datangkeun. Bejaan ki Jabir bin Abdullah. Ternyata Jabir bin Abdullah lompat datang ngadatangan garwa Kangjeng, istri Kangjeng nu masih ayeuna yakni Ummu Salamah. Didinya nyana nyarita, ya ummah indahum yatlubuna an ubaya li Muayyah. Manehana nita supaya urang meat kumaha untuk penyelamatan. Takolat cek pamajikan Kangjeng lahu awa an subaya, beat bae untuk menyelamatkan, wa illa qatalu lamun anjeun teu beat maneh
bakal dibunuh kajen ku kumaha. Mantap faqala hadhihi bai'atud dalalah, ieu mah bai'at dalalah. Kos kuari teh isis teh lamun beat ka manehanna salamet mun teu beat deuk saha bae ti golongan maneh bodoh bae. Ieu kan teu beres ieu kuari masyaallah. Ka Indonesia kan geus asup kuari. Masih dirahasiakeun lantaran aya sabaraha kiai anu dicomot kuari ku isis. Mantap kuari teh urang kudu jaga-jaga di Banten geus siap. Jawa Tengah, Jawa Timur. Ngan untung alhamdulillah pemerintahan orang tanggap di bawah Presiden SBY kene kuari. Allah alam mun SBY nu eta. Si masih heran. Bangun sentimen dah gitu. Ai Oke bakal timbul bendera-bendera seperti bendera Kangjeng Nabi. Kan Kangjeng Nabi pupus teh benderana warnana hideung. Tulisanana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Akbar. Bendera eta kan eueuh. Ketika Kanjeng Nabi pupus bendera eta teu aya. Adapun nu sejen makan araya pedang Sidina Ali kuari di Turki aya. Gelas patilasan Kanjeng Nabi di Turki masih kene aya. Tarumpa Kanjeng Nabi di Turki masih kene aya. Rambut Kanjeng Nabi anu dibagikeun saat haji wada di Mina di Turki aya, di Baghdad aya, di Mesir aya, di sababaraha negara aya, di Suriah aya. Araya tabak kabeh, bahkan sorban Kanjeng Nabi, sorban Sayyidina Ali masih kene aya. Tapi ieu hiji teu kajahoan ka manana. Bendera Kanjeng Nabi warna hitam, la ilaha illallah Muhammadur. Orang lamun nyaritakeun kos kitu menyaritakeun itu di Indonesia. Bung Karno luar biasa menggebuna, berapi-api ketika pidatonya meyakinkan terhadap bangsa Indonesia untuk membela bangsa, negara jeung agama siapapun, pokoknya mah ganyang. Mun urang nyarita tentang pidato Bung Karno, urang kabawa pinter, kabawa terharu, kabawa menggebu-gebu. Urang eta terharuna hati Bung Karno ganyang musuh kacaritakeun Bung Karno maot pedang kerisna nomor kahiji, nomor kadua itekna, nomor katilu cincinna, nomor kaopat bendera sangsaka merah putih nu asli eueuh nu sabenerna. Apa kula buka rahasia ku ari bae. Eta nu aya lempengan nu kamari diganti teh eta ge teu asli, nu asli mah. Nyana sakitu nyaritakeun asli-asli teh yaeun berarti. Berbarengan dengan keris Bung Karno, cincin Bung Karno, buah ieu. Entah kieu moal dikamamanakeun gajen ku kumaha ge. Emang kurang gitu. Weh. Aya sejarah I love you nya. Sama ka mana bae. Bendera sangsaka merah putih, kemudian keris Bung Karno, cincin Bung Karno. Begitu Bung Karno pupus teu aya ngehiang datang, termasuk bendera sangsaka merah. Kula ingat pada tahun 71 jam setengah 12 imah ieu keneh datang jalan dapur. Assalamualaikum, kula dibuka nanyakeun abah keur sare diajak ku kula ka hareup ieu. Kemudian abah dihudangkeun, itu dihudangkeun langsung aduh hareupan ngadu dengkul. Kula belah dieu tanya ku abah, aki ti mana? Bogor. Aya naon ka dieu? Neuk neang batur kula waktu di Digul. Saha? Ahmad bin Khairun. Kaget ai ka ieu saha? Ieu mah anu mau proklamirkeun Indonesia. Masya Allah, kula mawa cai kadinya teu diinum. Saat eta mah pancan aya kue-kue mau gula Jawa nu sok disuguhkeun teh bener teh. Budak wari mau nyahoan budak wari mah gula Jawa.
disuguhkeun tetep teu didah. Tidinya aya bungkusan di dieu ku Abah ditanya ieu bungkusan naon aki? Ieu mah bungkusan teh bungkusan rahasia. Coba kaluarkeun dikaluarkeun cincin. Ari ieu mah keris. Menang teu ningali mangga wae dideulekeun. Minimal kula pernah neuleuh lah. Ada lah kula mah. Dihitung ku kula 1 2 3 4 5 6 7. Nu haji pendi mah 11 loba teh. Loba teh ngaturan ngapung jadi henteu tuh. Eta suka deui. Kemudian ku Abah dilalaga ku bamun jeung kula can waktuna. Nu ieu sangsaka merah putih nu asli. Dibuka, dikibarkeun, masyaallah. Dilepan deui. Cincin, bendera, termasuk keris, itek da di dieu hiji. Set. Di deuleu ceulikna gede sabeula. Gede sabeula. Coba Haji Pendi. Nyana mah lain gede sabeula, rebing kabeh. Aduh, nu rebing kitu mah biasana cekolot baheula eta teh cenah ngadenge tapi plus-plus. Eta kitu. Celikos kitu teh celik kekenceng. Lamun nu rancung eta bagus. Sebab kancil rancung pinter. Nah, ti dijalah langsung dongeng tentang perjuangannya nak. Langsung mengarah ku lagi, oh berarti Bung Karno sanajan teu nyebutkeun ngaran. Ti dijalah langsung ngobrol-ngobrol tentang perjuangan babarengan jeung Ahmad Khairun. Sanggeusna pas jam 12 azan lah budak di dia Allahu Akbar. Lah, ceuk manehanana kula geus dibejaan kuburanana mah di mana di Doyong, kula dek Zarah, kemudian kula dek ka Banten, insyaallah doana bae. Pamitlah pas Zarah pas azan, kemudian keluar, setelah keluar mengkol ka dieu pas eueuh. Berarti harita can pernah kapanggih deui, kapanggih jeung Soekarno nu kuari jadi DPR Golkar. Batur Haji Pendi teh Soekarno sia teh mah. Jadi kula lumantak wani nyebutkeun bahwa sangsaka merah putih nu kuari lain asis sanajan inting-intingna sebab harita dibawa kerisna, cincina, itekna, benderana. Hiji deui payungna nu kunyana. Payung aya payung. Etalah tahun 70 hiji, masyaallah karim. Teu bisa kapopohokeun tah. Harita teh kajadian eta nu pohara jasa. Masyaallah, aju kula ngomong ka Abah. Pan Bung Karno geus maot bisa ka dieu nya cak kula teh. Heueuh nya cak kula teh Abah ge teu kaharti. Ngobrol jeung budak ieu beureunanan. Abah ge teu kaharti cek kenana teh. Bareng geus gede mah loba Soekarno kuari. Aya Soekarno M Nur. Tah mah bapana Rano Karno tah mah. Ieu keur carita eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang. Lamun engke cak Bung Karno saat kikis Indonesia bakal bangkit kembali. Engke Indonesia bakal perang, iraha eta. Ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang. Hiji, nomor kedua di mana-mana presidenna orang Sunda. Lamun presiden geus jadi orang Sunda bakal nya maka jeung kumaha ge. Engke orang Sunda nu bakal jadi presiden. Nomor kahiji, nomor kedua Baduy nyerang. Di dinya lah bakal timbul peperangan. Perang lah mimiti jeung urang. Kemudian lantaran perang teh ngaranna ge main dukung-dukungan, turunlah engke Amerika. Wah, dahsyat luar biasa. Mantak aya kali ti dieu ka ditu cak emak baheula moal aya caian kali eta mah sia engke caina ge eta mah getih bakal. Sok tanyakeun gara-gara Yahwe. Moal aya caian tah mah kali eta mah getih engke bakalna caina. Bener bae ku ari eueuh caian. Atuh caina ge sapira cai kobakan kitu di pelakan lelek wajib pendi.
Aja lelena ge lain nang meuli atuh nang nyokotan di mana nang maling lah pokona geus. Ya sorangan di dinya. Tampangnya nang kudu meuli lele di dinya. Nah, engke cak Bung Karno perang bakal aya titurunan kaula nu bakal jadi kesatria ieu bakal diturunkeun ka dinya kerisna doang cincina jeung itu bakal dicekel ku penggawana turunan kiai nu bakal nyekelna bendera bakal dikibarkeun kembali. Bener atau bener jangan lu ngomong seperti gitu. Guys, sama cerita Indonesia mistik sama kos gitu mah. Indonesia mah emang resep kos gitu antar resep. Tapi kan di sisi lain Kanjeng Nabi nyarita bendera kaula dengan wafatna kaula ikut terkubur ke Kanjeng Nabi. Ieu sejarah anu luar biasa. Engke bakal keluar bendera eta dibawa keturunan kaula. Malikul ardi arba'ah kafirani wa mu'minani, dua kafir nu dua mukmin, wa sayakunu khamisun, maka jadi raja sadunya kalima. Wa min dzurriyyati, eta adalah turunan kaula ismu abi. Wa abu abi. Artina ngaranna sarua jeung ngaran kaula. Ngaran bapana sarua jeung ngaran bapa kaula. Berarti ngaranna Ahmad bin Abdillah atau Muhammad bin Abdillah. Gua Mahdi. Engkewa bakal timbul Mahdi mawa bendera ti Kanjeng Nabi. Jadi eta bakal dikibarkeun mah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana nyana lahir? Di Madinah. Di lemah geus kalut di dunia kabeh. Lompatlah nyana ka Mekah, ditunggu di Mekah. Setelah minah acak-acakan ke. Ininya nyana sholat baik, kemudian ayalah seorang rajul tamimi nganyatakeun bahwa ieu Mahdi, terekeun nyarita jara jeung terekeun ngaku kakarak nyana ngaku. Disumpah, setelah disumpah nyana berangkat ke Suriah. Suriah nu biang peperangan teh Suriah Damaskus tu kuari, lantaran etalah negara tertua di dunia. Sejarah terus batak teu kaget lamun urang sering bacaan hadis Suriah perang, Palestina perang, Baghdad perang, Mesir perang. Teu aneh sama kos kitu mah. Lantaran memang tiba heula. Peperangan-peperangan nyana urang ditu leuwih maca sejarah negara nyana. Nyana leuwih maca bangsa nyana. Lamun dihareupeun nyana di Dredet teu aneh di Baghdad mah. Teu aneh di Mesir mah. Urang bae maca bangsa Indonesia, baca ku urang teh tahun 45. Baheula memehna. Diduduki ku Belanda 3 abad setengah. Turunlah Belanda, turunlah Inggris, turunlah Jepang. Terus gedoran Cina, hampir kuari ge digedor deui Cina. Saho Jawara mah geus kieu bae ku misal geus kira gedoran deui nya, ira gedoran deui. Wah emang mencet cek bae cek jangan teh dipencitan bae disate ku aing. Karena itu baik Indonesia dia, bukan sejarah. Dibaca sejarah Indonesia. Atau Baghdad, baca sejarah Baghdad. Mesir, baca sejarah Mesir. Ditulah kelahiran para nabi, kelahiran para rasul. Teu anehnya nama ngaran perang sabilillah, teu aneh. Urang kuari, 1000 pae. Nyana nu ka sorga urang nu ceuri. Dari urang mah teu puguh teu karu salat teu naon teu. Yang cerikeun nyana nu geus aya di sorga Aisyah salat teu naon teu bolon puguh kreditan ge teu anggeus. Sedih cenah aing mah Palestina geus di sorga nyana mah. Aisyah. Ohnya. Nyana macaan Palestina, kelahiran negara nabi, negara rasul. Perkumpulan para wali abdal, perkumpulan para wali asoib, perkumpulan para nujaba, para uropa. Itulah perkumpulan para aulia Allah di Lubnan, Gunung Libanon. Ararane ya nama. Nu antak pae seri. Kamu duluan ke sorga cak babaturanana. Tunggu, tidak akan lama lagi saya akan berbarengan dengan kamu. Saya akan senjata. Saya rela dibunuh oleh kafir. Di batan aing pae kurang dahar banding dibunuh ku kafir. Batur da kitu tekadna. Penting agama ya lu wala yu'laleh. Maleureun jadi bareng perang gitu kumaha sabilillah. Gua di Amerika hayang nyaho ente anu
cacat mental, stres karena kuari geus terkumpul ribuan manusia. Akibat penyerangan Palestina, akibat penyerangan Baghdad, nu salala stres, cacat mental di Amerika geus kewalahan Obama. Obama cerita cekarian dekat dia kecukupan dek minta obat. Itu salala stres jangan geus stres, jangan geus bisa seri ku Obama. Tuh. Nu dicaritakeun kieu meme bendera eta nu asli dikibarkeun ku Mahdi bakal aya bendera nu sarupa jeung eta 7 bendera. Ieu anu ngeri urang. Benderana akur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hideung sarua. Engke dicekel ku pemimpin Suriah, ka dicekel deui ku pemimpin Palestina, ka dicekel ku Israel, ka ku Baghdad, engke ku Iran. Jadi urang bingung ieu teh nu mana nu asli. Kata nu asli mah nu bakal ti Madinah mawa ka Mekah nu dibeat jana sebagai Mahdi eta nu asli. Memeh eta mah can aya lain kajen ku kumaha. Kitu bae cirina beusi engke aya nu ngaku ngamu Mahdi ka imah ente geus ajak nyate bae. Misalnya nyana ngaku Mahdi, Mahdi sini kamu, udah kita nyate sajalah. Di mana? Datu di Bojong ada sana. Tapi yang bayar kamu tetap Mahdi. Sial teh sih, Pak. Nggak ya cerita baheula sangat biadab. Oh, datang ka kuari terus. Ieu baheula sakitu poharana. Maka hijinya terus sumaata Makkah tabiha. Di jero Mekah datang ki bisu teh ka Mekah di jero Mekah aya Abu Musa Al-Asy'ari. Tidinya Abu Musa Al-Asy'ari rempang ka awakna besi terbunuh lompatlah manehna pakila zalika libisin faqala ma kunti laqad cak bisun kula moal ngabungu anjeun bade anu kala alian setelah ente mocot ka Sayyidina Ali ulah percaya ka Sayyidina Ali hiji bae satu suara Muawiyah persekutuan antara Ali dan Muawiyah anu diorbitkeun ieulah serangan-serangan ka Madinah ka Mekah supaya beat terhadap Muawiyah. Sahabat-sahabat lalumpatan kabeh. Masya Allah karim. Gitulah para jamaah kaum muslimin summa kataba Abu Musa ilal Yaman yuratan ka Yaman anna khailan mabusatun ilaikum min Muawiyah liandura ashab Ali wa amiluhu bil Yaman. Nah wa amiluhu bil Yaman baggo bilanas dirinya narimal manusia min Abi Musa dari summa bada bisunil Yaman berangkat ke Yaman wa kana amilu Ali pihak Ubaidullah saat eta di Yaman Ubaidullah bin Abbas barang datang urusan-urusan itu kibisun kadinya lompatlah Ubaidullah sebagai gubernur Yaman diserang harita kubisu ke Yaman lompat ke Kufah datanglah ke Sinali dijadikanlah khalifah di Madinah harita Abdullah bin Munabih tetap didatangan kubisu dibunuh Allah bahkan anak rakyat dibunuh kembalilah ke Syam ke Suriah jadi kitu bae ti baheula ge kulantaran Muawiyah baheula nu ngamimitian datang ke kuari Suriah, Palestina, Mesir, Baghdad, itu Iran, terus ke Maroko, terus tadi itu ke Turki, Mekah, Madinah, malirin-lirin terus baik. Datang ke turun mari kuari dan sabarang. Isa kieu teh urang geus dahsyat jasa engke bakal leuwih dahsyat teh unggal negara kabeh kalut. Moal wakat turun Mahdi lamun teu kalut seluruh negara. Kalut heula kabeh negara. Bakal timbul satu masjid satu gereja teribut kumaha satu masjid satu gereja teribut kumaha geus pemimpin organisasi berbeda ribut antara organisasi partai kitu kene versi kiai jeung kiai wah ambalaya geus puguh Islam jeung kafir muslimna geus setengah hiji pohara bakal kalut anu luar biasa ditunggulah kedatangan Mahdi rindu akan datangna Mahdi engke di Madinah